ayana naon Gus Sleman KJS seolah-olah bangkit deui. Ayeuna kakiting ngahiji salila KJS teh sare ayeuna udah deui. Kebenaran momenna pas pisan syukuran KJS nu kaopat. Nu insyaallah pada dilaksanakan sasi Januari insyaallah. Eta aya 7 opsi. Opsi nu terakhir nyata di Tasik dan Mang Haji LS dan aya mancing aya busuk pokona segala rupa eta opsi nu terakhir. Pokona nu kudu di ieu mah opsi pertama, kedua, ketilu mentok opsi terakhir nyata di rumah KCS, di rumah RS. Kita di Tasik. Aya dangdut, aya busuk, murah meriah. Akhirnya orang terbentur dana lah, dana gitu dia minim, mahal. Yang enak mah opsi terakhir eta opsi nu ketujuhnya nu terakhirnya di Tasik di rumah RS. Murah meriah, aya dangdut, bisa mancing, bisa busuk, bisa joget. Jadi maksudnya mah melalui realistis gitu, menyesuaikan jeung dana. Menyesuaikan dengan dana. Jadi kan kita ya misalkan dana minim, aya uang lebih tah, Bang. Nah, Si uang lebih eta kamanakeun? bisa itu selanjutnya dikumpulkan dinanakeun ke tahun hareupna gitu insya Allah tahun hareup bisa gede gitu kan. Oh jadi hitung nabung aja tahun hareup oge gitu. Kan aya ngaran KJS mah kan ibaratkan aya organisasi secara resmi kan lain oge ya. Kudu aya struktur bendahara, kudu aya ya itu KJS kan syukur Wadah. syukur wadah penampungan jorang sekuat nu aya di Indonesia di Banjarmasin oge aya gitu kan. Luar negeri oge aya, Bang. Luar negeri oge aya. Hong Kong, Singapura, Arab Saudi. Ayeuna teh momen ieu Tur Sleman ya orang ngabangkeun deui rasa nasionalisme KJS itu kan. Ayeuna mah mudah-mudahan Januari ya bisa diyakin. Iya kan momen tuh dia ke Sleman. Tangke tanggal 22 Desember pertandingan terakhir eta himbauan ti pembina kumaha eta boda KJS. Bisa oke himbauan terakhir lawan PSM nya. Nah, Tadi usahakan anggota KJS teh ngariung kabeh. Kurang numpang di hiji tempat gitu kan. Di Jalan Karupat. Mudah-mudahan bisa ngariung kabeh gitu kan. Insya Allah. itu poinnya silaturahmi Ya, ya. poinnya silaturahmi. Kurang KJS tong tagarkeun kanu alit, tagarkeun kanu syukuran. Urang teh alhamdulillahnya Alhamdulillah. masih diberi umur Ya. panjang, insya Allah urang papangih deui gitunya di acara eta. Ya gitu disimulin mah. Ya siap. Mudah-mudahan KJS tetap kompak. Mun aya permasalahan naon riungkeun dina forum. Sok sampai di luar forum. Hiji deui Naon? cing nyaah ka pamajikan. Singnya ka pemajikan tong poho ewe ya. Tong poho ewe ya. Asik. Sip. Sorry ass DJ.